kuring boga pangalaman sorangan ku hayang asup Islam tulang tonggong ge 13 anu pararotong ku anak sorangan di Banyur ku minyak kelapa panas dengan kenca demi Allah ngasan panasna besi suku kenca dadakatu ngasan panasna pelor ku hayang asup Islam. Tapi mana orang Islam dan mari contoh ka abdi ngaku agama Islam kopiahna rempel sarung diparake ari salat di ari mah keneh bingung keur abdi nu anyar di Islam. Ada kumaha Nasrani teu jaya ada orang nyeun masjid kana rosong ari salat di ari mah eta tugas kuring keur ngancurkeun Islam jauhkeun tina kurang yang agamana masjid kana rosong kabeh. Nyeun masjid garana Al Sairun nyair tengah jalan geus jadi masjid eueuh eusina si koplok. Bingung keur abdi anyar di Islam Pak. Bagaimana cara untuk menunjukkan Islam dari Quran dan agamanya? Tolong